Sampurasun, nulujeng enjing wargi Bandung. Latepang deui sang simkuring Iis Aisyah di acara Kiwasun anu nyajikeun informasi aktual sareng faktual. Lamun ngeunaan ngabahas pelajaran prakarya, tangtu urang sadayana tos pada apal kanu pelajaran prakarya. Kukituna simkuring bade ngabahas pelajaran prakarya anu aya di Sakola SMA Negeri 1 Majalaya. Ayeuna tos aya rerencangan simkuring anu nuju di lokasi. Prakarya bisa diartikeun jadi hasil bentuk keterampilan, kerajinan tangan, atau hastakarya anu umumna dinu barang tilas, di mana dinu barang tilas terus dirangkai sorangan jadi kreasi anu alus jeung leuteuk. Manfaat urang diajar prakarya nyaeta bakal ayana sifat inovatif jeung kreatif, ningkatkeun kemampuan motorik murid, ngalatih skill atawa keterampilan murid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kumaha sehat Pak? Kabarna? Alhamdulillah sehat. Abi sareng Lala bade ieu Pak ngawawancara. Ya. Terus? Ieu Pak naha aya usaha anu kudu disiapkeun ku Bapak dina proses pangajaran prakarya? Usaha nu kudu disiapkeun, persiapan maksudna Nuhun teh. Pak. Persiapan lamun rek ngajar gitu maksudnya. Nuhun, Pak. Kitu teh. Oh ya iya, aya lah. Aya nu kudu disiapkeun. Sapertos kumaha wae ta Pak? Materi anu rek direncanakeun misalnya hari besok misalnya materi naon anu rek disiapkeun teh. Nah eta direncanakeun gitulah ya. Nah, jadi dari mulai rencana pelaksanaan pembelajarannya disiapkeun, materina naon, kanggo latihan anu tepat jeung sesuai jeung materinya, nah itu disiapkeun. Ya intinya sok lah disiapkeun. Khususnya tinu materi, tinu strategi atau model pembelajarannya disiapkeun. Naon wae materi anu ditepikeun dina pelajaran prakarya kelas 11. Kumaha? Naon wae materi anu ditepikeun dina pelajaran prakarya kelas 11. Ari prakarya kan pilihan, 4 pokok, kerajinan, rekayasa, pengolahan sama budidaya. Cuman kita mengambil pengolahan dan budidaya. Jadi pengolahan dina bidang kuliner, terus budidayanya tina budidaya jamur tiram. Eta nu disampaikan di kelas 11. Tuh. Nah, aya kendala dina ngalaksanakeun praktek lamun ditinggal kiwari sareng ayeuna ku ayaan virus corona. Ya pasti lah. Jadi naon anu direncanakeun, naon anu jadi program mata pelajaran prakarya itu tersendat karena situasi pandemi kieu gitu. Nu tadina kan biasa misalnya aya budidaya jamur, contoh misalnya kan sekarang kan di cancel heula kusabab situasina siga kieu. Nu tadina misalnya penanaman hidroponik, nah di cancel heula. Jadi segala program anu sok biasa dilakukan di mata pelajaran prakarya di cancel heula. Eta kan jadi naon ngaranna teh jadi situasi anu memang ngahambat oge kanu program anu sok biasa dilakukan di mata pelajaran prakarya gitu. Atau saya sakitu atuh Pak nya, Ya. cukup partur nuhun. Ya sama-sama. Mugia Bapak sehat-sehat. Amin. Sarang Covid teu aya deui nya Pak. Ya, amin ya mudah-mudahan lah nya. Dah, itu. Simkuring Iqbal sareng Lara ngalaporkeun ti Saman 1 Majalaya uy deui ka studio. Nah, haturkeun nuhun kanggo Lala sareng Iqbal anu tos tiasa ngalaporkeun langsung ti lokasi. Pamirsa, sakitu wae anu tiasa ku simkuring didugikeun mugia ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa. Wilujeng patepang deui sareng acara Kiwasun, simkuring Iis Aisyah ngundurkeun diri.